bau ieu bau acai. Lain nyium si daulang mah kalah bau kibor. Bau kibor ini. Emang daulang sih sok nyikat huntu tara. Matak pohang kita nyikat huntu dewek. Palingan teu berseka sia mah. Eta huntu tinggal hiji deui. Sugan dewe mah coki-coki. Kalam abdi mah daa walaupun diheureyan abdi mah moal beli moal pundung. Tenang we manggung mah moal dibedokeun ku abdi Nu penting mah ulah nyirian manggung hamin 24 jam sia teh. Sing balik. Geus kebas ieu mah euy. Menta baja. Luar biasa. Ari Allah teh asma asma saho? Lain asma saho teh penyakit atuh. Ari asma di dieu teh nyata ngaran. Allah teh ngaran. Allah teh asma. Laisa kamislihi sayun. Moal aya anu nyarupaan hiji zat oge anu nyarupaan ka Gusti Allah. Satiap zat pasti aya sifat, pasti aya af'al, pasti aya asma. Sifatna welas asih, af'alna dedeuhan asihan. Zatna manunggal di dinya. Ari manusia naon? Ari manusia hartina gaib. Naon gaib teh poek. Palingan atuh. Dewek lamun ningali tukang keyboard poek teu kadeuleu. Oh jadi manusia teh gaib. Katingalina manusia dina perilakuna. Dina silih asahna, silih asihna, silih asuhna, dedeuhan, asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh mere, kanu daek kenyangan, kanu poekeun. Tah di mana-mana lamun perilaku model kitu geus nyampak di jelema, berarti di dinya sifat-sifat manusia geus ngawujud dina gawe. Tapi sabalikna lamun jelema perilaku sapopoena nyaeta perilaku anu goreng, iren panestren sidik aniaya, jahil, mitnah batur ngomongkeun batur kagorengan jeung sajabana, nu kitu mah hampura lain manusia, tapi sifat iblis, sifat setan dibeli ku manusia, diapalkeun dina gawe. Jero euy ngajina euy. Moal salah. Ku guruna ieu teh ti Pak RT Iman gitu. Soalnya PRT Iman sok mineng ngaca koran. Pengetahuannya luar biasa. Masang sound oke. Multi talent pokoknya PRT itu.